Acan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampi pupuh lembur tikawit Bapak Camat, Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD, Nuran Cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun simkuring. Ibu mewah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa reket dengdeng papak sarua. Turta urang hadir di ieu tempat boga maksud nu dituju, boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Lamun jalma tukang dagang ditanya kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun bapak tani ditanya kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu udur leos ka rumah sakit namun make jeung ka rumah sakit jawabanana hayang sehat. Tah ari ibu jeung bapak pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu geura tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang kabeh baroga ilmu ngan nu leungit teh cahayana. Lamun al ilmu nur ari ilmu teh cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan da kanyataan mah kabeh ge baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditempotina kiceup kieu mah kiceup bareuki heueh. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah geuning yatim diantep miskin diantep fakir miskin diantep nu teu boga imah diarantep. Jadi mana atuh pengetahuan urang kudu nulung nu butuh nalang nu susah teh zakat apal tapi zakatna henteu. Kabeh ge arapal ilmu wa'tasimu bihablillahi jami'a teh eta teh dalil nyarek pasea. Jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha kabandungan ku urang ustad ge pahereng wae. Kabeh ge ararapal ibu ge apal kasalah kita kudu hormat eta teh ilmu ilmu teh apal pengetahuan pan nya ho ibu teh ilmu kasalaki kudu hormat geuning kamari teu kabeuli baju mah jadi. Berarti kabeh ge geus baroga ilmu ngan nu leungit mah cahaya tina eta ilmu. Sehingga muncul tina diri yen nu ngaran ilmu teh boro-boro mengoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge tantang tu bisa. Maka saha atuh jalma nu bakal menang oncor ilmu hiji jawabanana qalbun salimun iwati jelema nu boga hate anu bersih. Lamun harta cicing di jelema nu bersih hate bakal bager, lamun sangsara cicing di jelema nu bersih hate bakal tumarima. Ngan lamun sabalikna harta cicing di jelema nu kotor hate loba hartana tapi sombong hirupna. Nu paling paur keur masangsara goreng hate alah eueuh pulungeun. Batur meuli kongkorong si eta meuli menu batur bisa dijual si eta mah pan henteu. Nah tina lalajada ladang COD. Gaya ku barang menang nginjem, gaya ku barang menang anyuk. Karena nahaon melaan gaya ari eusi sirah jangarna beak dikarok. Tah mata kunci hirup mah hate.
jelema luhur ku ilmu hampura gumantung hatena, luhur ilmu alus hate bakal tawado, luhur ilmu goreng hate, semakin luhur ilmu nak bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna. Weh Allah matak ilmu harta pangkat jabatan kalungguhan kabeungharan ngacacang di awang-awang ngan eunteup teuing di saha. Jadi lamun ibu hayang kaentepan ku kabeungharan enteng omean we hate ieu mah keur sangsara wae tudang tuding batur beunghar dituding nyegi batur beunghar majarkeun nuyul sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu ngaleyak batur matak hate utama hirup mah keur mah hirup bodoh kata mah ngewa ka batur komo pinter sia teh moal teu ngaledek wae ka batur paingan atuh pinter ku Allah teu diragragkeun ka jelema nu kotor hate sabab Allah mau uninga leuwih pinter bakal jelema cilaka ku kapinteranana lantaran kotor eusi hatena. Heueuh poho we matak anu kudu ku urang di alusan teh geuning lain alam ieu. Da alam ieu mah babari teuing kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skincare ngan beungeut bodas punuk merenge. Ngadangdanan awak soal babari pak rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus hatena alus daripada make jas make dasi ari aspal diharakan berarti kotor eusi hatena. Panya teh eueuh jamaah di ditu oh mang lain ka dieu tuh matak hirup manusia mah ngalusan awak mah soal enteng teuing ibu ngareneng awak babari tah nu hese mah ngareneng hate ayeuna ibu jeung tatangga ieu ngareneng awak nama ngan kudu inget kana papagah kolot baheula lautan jero bisa diteleuman hate deet manusia hese dikobet ngareneng awakna teu ngareneng hatena bubar ti deui ge bakal silih omongkeun deukeut jeung si eta ku bau kelekna ieu padahal awakna ngareneng ngan bongan hate nu teu ngareneng. Matak hakikat hirup manusia mah kekeh gumantung eusi hate. Tiung saragam, baju saragam, karena nahaon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Da tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nu hese manyaragamkeun eusi hate. Dalamun pengajian karena baju hampura na teu karunya rakyat miskin nu teu kabedang. Da itu mung pengajian teh kudu gableg saragam, Ibu. Soalnya ibu-ibu mah ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki mun cek kiai wayahna Senin baju teh kudu bodas panjung nganyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ka di baju cek salaki eureun mah ngaji teh nah jangar kana babatok karena bajuna padahal eta mah sebatas duniawi hakek rata-rata mata hakikat hirup mah ieu tah konsepna hate lamun kabeungharan cicing di jelema nu alus hate nu miskin bakal kabantu nu yatim bakal kabela anu susah bakal katalang nu teu boga imah bakal pangyieunkeun engke teh ditanya di akhirat di mana harta dipake naon urang mah geus teu kudu ngajawab nagog yatim jeung miskin Gusti hartana dimanfaatkeun keur diri abdi eta harta nu manfaat dunya akhirat lain anu dipake kasombongan boga kongkorong leumpang dongkok boga gelang ti dieu nepi ka dieu kuat gigi beri jiga nu setruk hayu ngaos padahal hakikat mah ukur disebut nana gerhana cek batur ustad kuring mah teu rumasa naha sok sieun teu akur jeung tugas hanas disebut ustad ai tugasna ukur maseaan batur na kudu kitu tad da ustad mah SK na ge SK ti Allah warasatul anbiya pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu ngalaman baru sampean demi Allah eta mah lain tahajud eta mah asam urat jadi Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana boga jam penta ku ibu jamna dibikeun moal tah ibu teh suudon ieu hate kuat garoreng kieu tapi pan kuring teh ibu teh kuring artina ibu manusia kuring manusia setiap manusia bener jeung salah osok daya kedul osok alus goreng ge pada osok matak ibu manusia kuring manusia ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal heueuh tah sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun matak jawaban hate nu sabenerna hirup urang teu kudu legek
Nah maka jeung ulah legeg dah hirup mah ukur disebut beunghar teh kudu miskin dan nalika eueuh anu miskin mah moal mungkin disebut beunghar. Matak jelema beunghar teh kudu nyaah kasih miskin. Da urusan maut masih miskin pang gede jasana. Aya nu maut pangeuleun nyokot pacul si miskin. Aya nu maut pangeuleun nguburkeun si miskin. Aya nu maut pangeuleun nyolatan si miskin. Aya nu maut pangeuleun tahlilan si miskin. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si itu bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng ka batur. Make tiung menang batur, baju menang batur, calana menang batur, ibu ngalahirkeun ditulungan ku paraji jeung bidan adalah batur, nyieun imah menang batur, maot dikubur batur, disolatan batur, diboehan batur, gerak teangan alasan urang. Nah, make jeung kudu goreng jeung batur. Geunah ai cara mah loba nu ungeuk. Teuing ngarti teuing tunduk. Inilah konsep hate. Jawaban hate anu sebenarnya innallaha ma'ana. Tah lamun hirup sangsara tapi panas ku batur eta teh nyieun neraka na awak sorangan. Batur nyieun gedongna si eta nyeri huluna. Batur meuli motor si eta muntaber. Batur meuli sawah si eta ka rumah sakit. Batur meuli mobil modar. Saha anu nyiksa lain Allah lain tatangga lain baraya anu nyiksa mah tah pola hate sorangan. Lamun jelema alus hate mah batur beunghar milu atoh, batur boga mobil milu tumpak, batur meuli sawah milu tanur, eta nu bakal dipikanya ku nu beunghar mah lain jelema sangsara tapi sirik ka nu beunghar. Peperieun urang teh beunghar henteu atuh panyakit-panyakit hate ulah aya. Alah. Tuh, geunah nih teh aya nu keprok duaan. Mata kunci hirup adalah hate. Jawaban hate nu sabenerna innallaha ma'ana. Tah ieu nu hese teh lamun Allah hirupna, lamun Allah hirup urang geus bareng jeung Allah, saha nu geus bisa? Da urang mah rata-rata kadang-kadang hirup teh lain jeung Allah tapi jeung nafsu. Ieu pangajian nah jeung Allah duka teuing. Isuk aya deui pangajian nu caramana kudu ustad setempat, mungkin teu jamaahna nepi ka loba jiga ayeuna. Tah geus kajawab ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon? Panasaran jeung jelema nu na TikTok. Tinggal nanya kuring eta kitu bebengok maneh. Nah ceramah jeung Allah tong maka percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Geus suudon deui coba. Lamun kuring nana gerhana, ceramah teu dibayar tuluy teu datang, geus tong loba judul, berarti kuring ceramahna lain jeung Allah, tapi boga tujuan lain, nyatana duit. Matak jawaban innallaha ma'ana, saha nu geus mampu. Geratanya kan awak bapak, geratanya kan awak ibu. Tantang tuh urang hirup bareng jeung Allah. Kadang-kadang hirup urang mah jeung nafsu. Bener. Paingan jadi randa ngora-ngora budak jadi korban. Tong nuding Allah, salahkeun adat sorangan. Ieu tah ibu sok goreng adat. Kasalaki kitu hayang di pasean wae mah. Ieu mah tuh da amak kasalaki, sebolong bentor ngomong tuh si Bagong gitu. Salah kita naon maneh nyebut Bagong berarti aing sabepeting hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu saja. Ragrag talak rumah tangga korban budak ge kalungse tah tong nuding Allah salahkeun mah adat sorangan. Dalamun hirup bareng jeung Allah lain kitu amak kasalaki wirid ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate bakal jongjon bakal tenang lamun salawasna bareng jeung Allah wirid. Amak kasalaki mah salaki keur larjo TV ibu mau wiridan sing tarik subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin. Pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi. Gebro duit 2 juta, jawab ku ibu sadaqallahul adzim. Jadi randa henteu budak teu korban lamun hirup bareng jeung Allah. Matak mana jalma nu bareng jeung Allah teh hayang panggih, kuring teh jeung jelema nu bareng jeung Allah hayang panggih. Ya dibawa kadinya mah kabeh ge lieur. Hirup urang teh kadang-kadang mah bu lain jeung Allah. Kadang-kadang jeung hawa nafsu, batur maju sirik, nah kitu dititah ku Gusti Allah. Batur beunghar amak nah kitu dititah ku Gusti Allah. Saha nu nitah sirik ka jelema beunghar? Nafsu sorangan. Nah, nu beunghar bet lain urang.
Akhirnya muncul sirik, pidik, jahil kan ya istren, panastren, dudupak, rurupak, tekaupan, cegukan. Tah lamun jelema ngesirik, maka bakal pidik. Ai pidik mah geus ngajak batur, tong deket jeung si eta euy. Naha jadi tumal. Sirik. Ya. Tinggal tanya karena awak bapak, karena awak ibu, lamun batur gede milik awak urang dongkol, awak urang amak menges tong ngarep-ngarep sawarga. Nah di alam dunia ge geus nyieun neraka di alam dunia, panas ku milik batur. Aku panasna milik ku milik batur, urang milik batur bakal bikin ka urang moal ngadon beuki capek. Mata kirup manusia mah geus hayang bahagia mah tarimakeun kana pamere ti Allah deukedik atawa deukedeuk. Awak ibu tarimakeun halis geus alus antap. Ieu mah teu narima halis geus alus krok ganti ku patlot. Tuh balik ti dieu teh pasea jeung salaki naha leungit hiji. Bulu panon geus antep geus hade ieu teh bulu panon teh. Ieu mah tamahan jadi panjang klik-klik ka luhur. Atuh nempo urang teh kicaup. Balik ke dia mau motor ti kusruk kana susukan da angin gede jadi nilep dua nana. Kakara didinya mah ya Allah, lain Allah nu dituding teh eta bulu panon dudut geus sok. Tah konsep hirup mah narimakeun awak ibu bepleng gede lintuh bae. Naha cirina salaki nyenangkeun. Ieu mah pan teu narima nepi ka dipoto ge nyengeyeng. Teu kunaon ari ibu tiap dipoto nyengeyeng, sieun katempo buheukeuna. Nges tarimakeun cirina salaki nyenangkeun nya ibu montok. Ieu mah leos ke kantor desa. Senam 2 tahun. Tibatan langsing kalah ke beuki gede. Nah, beres senam goyobot, comro, misro, liliwetan ongko, toong salaki tar senam tapi begung, pan mikiran hutang urut goyobot. Mata kirup manusia nu bakal senang, eueuh deui iwati manusia anu syukur, artina syukur narimakeun. Bener weh. Narimakeun hirup. Dah hirup mah ukur disebut. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Naha pejabat moal jadi tanpa dicoblos rakyat. Ulah so ieu jadi pejabat teh eueuh rakyat manjarek ningpin cucunguk. Bener? Rakyat teu butuh janji, rakyat mah teu butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Ulah demi rakyat, melaan rakyat, waradul wongkul bro Ya. Manehna mah batuk saeutik ka Singapura, pan rakyat mah ka puskesmas ge leneng. Mana demi rakyat teh? Urang wajib nuntut sarupa kitu. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Buktoskeun, ulah ukur omdo wungkul. Allahu Akbar. Ya tuh emak nu ngomongna ya. Nana gerhana ge bisa ceramah di ieu tempat aya 2 nu berjasa saha hiji nu ngulem kadua jamaah kana gerhana datang jamaah eueuh narek ngomong jeung temok matak nu ngaran hirup ragrageun pribadi urang da urang teh kudu ngajian batur mun urang hayang diajian batur urang teh kudu ngahargaan batur lamun urang hayang dihargaan batur urang teh kudu ngahormat batur lamun batur hayang ngahormat urang ragrageun diri. Ieu teh atuh nu hadir di dieu teh ieu teh palsu. Ambura teh mah kakasigeung. Ieu teh ibu-ibu teh nu hadir di dieu teh palsu. Dangdan stok kekebok make up dipake blush on ongkoh. Coba di imah daster merengkel. Tah aslina urang teh saha? Nah anu ieu da lain. Ayeuna nana gerhana ceramah pidato nepi ka capetang kitu asli lain palsu. Kalebah mana palsuna dina ceramah mah jiga nu heueuh nyaah ka yatim nulung nu miskin nalang nu susah ngabantu anu butuh dina ceramah mah kanyataan mah cek nu hajat sae teh ceramah teh ka hartos pisan ayeuna mah amplop teh moal dibikeun urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring geus tong ulem deui matak nu ngaran hakikat ilmu kudu cicing dina 3 hiji kolbi 2 kauli 3 fi'li jadi lamun ibu bapak hayang lalajo jelema nu boga ilmu geura toong ucapanana moal nyigeung batur geura toong eusi hatena bakal bersih geura toong pagaweanana
teu weleh resep tulung tinulungan jeung sasama tah ilmu teh globalna sabelegeunyeur dina diri ai urang pan ilmu teh butuh gawe ari diomongkeun subhanallah maha suci Gusti Allah ari hate kotor dikukut kadongdong ge bisaeun alus luar rumet eusi ari ongkoh nyebutkeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi hirup asa kapuji wae Ramadan karek taraweh 5 poe status Facebook geus rabeng alhamdulillah taraweh kelima lancar kagenep katujuh leungit teu eureun tarawehna mana alhamdulillah dina gawena atuh nu paling parah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah barang penta ka Allah hayang beunghar tapi naha nu beunghar hayang BLT aduh ari menta ka Allah teh hayang beunghar aya geus dibere kabeungharan RT dicarekan RT gelo RW edan cing teh kunaon ceu make jeung nyarekan RT batur menang BLT aing henteu pan cing teh ceu mah boga gedong nah da ti lamotan kitu munafik hirup kitu ai barang penta ka Allah hayang beunghar ai BLT hayang mah da jelema nu boga alhamdulillah mah urang rumasa geus beunghar dahar teh hese motor boga budak sakola RT mere BLT tolak sapojodogan moal RT moal narima pangmikeunkeun ka rakyat leutik pangmikeunkeun ka si miskin pangmikeunkeun ka si yatim peperieun emak teu mere atuh eta hak mah pangmikeunkeun ka ditu tah eta hakikat beunghar rusanyana weh nya ge keprok eueuh di dinu kitu teh da anggar oh tuh cek pemuda genah cenah euy cara mana keuna ari heueuh matak alhamdulillah teh butuh bukti Pak nyaritapan urang la ilaha illallah caritana la ilaha illallah teu aya di pangeran angin sing loba atuh teu aya di pangeran angin Allah teu aya sifat nu alus iwal sifat Allah teu aya kahayang nu hade iwal kahayang Allah teu aya keputusan nu terbaik iwal keputusan Gusti lamun jelema boga la ilaha illallah moal panas ku milik batur da geus takdirna urang sangsarakeun bae geus takdirna batur beungharkeun bae geus takdirna tah eta moal panas ku milik batur sabab satiap jelema geus boga takdir sewang-sewang karena gerhana aya merek tu ustadeun da eueuh abdi geus sadar ustad mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek nolol tina mobil tepan langsung jamaah teh ning narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang saja jalan well kuat eueuh nu assalamualaikum tadi ge di warung nanyakeun palih mana cinten pangaosan kalem mah cenah da ustadna ge bakal telat bari ka urang teh nah sabab kuring beda jeung batur bajuna biasa calana biasa ngomong ge ieu ngomong biasa da kuring mah sadar kunaon baju biasa calana biasa ngomong biasa nana gerhana manusia biasa lain manusia luar biasa matak ibu ka kuring tong keprok da lain japati be aja biasa kuring teu naon bedana jeung camat kuring naon bedana jeung RT kuring naon bedana jeung ibu matak ulah aya perbedaan saeutik-eutik acan kana gerhana teh ulah komo ngomong make jeung al mukarrom mah oream teuing al mukarrom nana gerhana muringkak bulu punuk maknya aya al mukarrom salat subuh sok abeurangan matak saha urang teh ieu teh keur nembongkeun kapalsuan hirup urang da aslina mah ibu nu leuwih apa matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya musuh nu paling nyata tah awak sorangan nah ari bapak ka masjid aya nu ngahalangan mau bedog kemana mang ka masjid montong ka masjid dikadek saku aing aya jelema kitu nah atuh masjid kosong dek nuding saha bapak eueuh musuh eueuh nu ngahalangan tapi naha urang teu ka masjid jadi geus musuh nu paling nyata mah lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya tah awak sorangan matak memeh perang jeung batur pek perangan diri sorangan memeh nyabok batur cabok diri sorangan memeh ngomongkeun batur omongkeun heula diri sorangan di dinya jelema menyaho kana dirina maka geus poho kana kagoreng patutan baturna geus well deui wae ai urang mah apalna teh kana kagorengan batur teu apal kana kagorengan diri sehingga hirup teh asa aing kang nyana betul ibu entong kitu hirup mah yeuh nu ngaran ilmu teh tuh lautan ilmu Allah teh curug antelkeun angkat ka luhur sakeclak ilmu Allah dibagikeun ka sasama
naon urusan urang make jeung kudu sombong ku kailmuan sakecelak ewang samet ewang pasti aya leuwih jeung kurangna. Bapak leuwih di bidang eta, kuring di bidang ieu, bapak leuwih di bidang agama, Pak Camat di bidang pemerintah, tapi Pak Camat ge matak datang ka pangajian teh ku sadar diri, bisa dina pamarentah ngan teu pati pahamna agama, matak deketan ku MUI, balen, saimbang, mutualisme, silih ti kabutuh. Hartos ieu teh. Ibu ngarasa kurang butuh ku salaki, salaki ngarasa leuwih butuh ku nu kurang, ku sabab ngarasa kakurangan borosot cipeju. Budak kunaon eta ku silih ajenan salaki jeung pamajikan tadi jil we budak coba lalaki nongong pamajikan nongong paling bijil ge anak ucing otak hirup teh hayu urang silih ajenan si hate eueuh sifat anu alus iwal sifat Gusti, eueuh kahayang nu bener iwal kahayang Gusti, eueuh keputusan terbaik iwal ti keputusan Gusti. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot baik da keputusan Allah naha pan Allah mamah uninga kana rasiko lamun ibu boga salaki kasep bari beunghar aya peluang pikeun salingkuh coba nu petot teu paling henteu kahajeut aya ibu salingkuh aya ibu make jeung curiga bakal salingkuh kanu petot moal malahan salingkuh na ge pek bae jeung mere kan. Inilah dunia hikmah. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki ku batur, tong nyeri hate sapanjang hirup di dunia. Nah, di dunia mah aya tungtungna. Tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan. Keur naon urang kacapek-capek tanaga deuk neangan buah buruk, nu buruk patungan ku waktu, ragrag sorangan. Bapa dihina, diledek, dicaci, dimaki sapanjang di dunia. Jujur si itu eureun sorangan. Weh. Jeung keur naon ai urang ngomongkeun kagorengan batur boga urusan naon. Batur salah urang nu ngomongna tah eta teh garelo duanana. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna, Pak. Nya sarua. Batur teu salat, urang nu salat. Urang salat tuluikeun ngan ulah ngewa kanu teu salat. Batur boga dosa ku teu salatna kade bisi urang boga dosa ku asa aing pang salatna ujubria ngaranna. Batur pangaosan urang henteu batur henteu urang pangaosan geus tong riweuh. Naha make jeung tong riweuh nu teu pangajian ka ieu tempat keur ibadah ngan lain ku cara urang, ku cara naon nu teu datang ka dieu, ku cara ngaladenan salakina penting ieu bisi teu percaya juk bubar toong hiji-hiji. Ayeuna ibu ibadah ku cara ibu tong silih omongkeun da ibadah teh beda carana jeung beda tatana, beda tujuanana, beda maksudna, tapi hiji nu kudu yakin dina hate ya Allah Gusti Robbi abdi ibadah mung kasalira beres. Ya. Matak hirup manusia mah balik kana awak urang. Kunaon batur salah? Da urang teu nemongkeun bener. Kunaon batur keduh? Da urang ge teu nemongkeun daek. Jadi entong loba nyalahkeun batur atuh kali-kali masalahkeun teh awak urang. Sabab awak urang nu tanggung jawab kana pribadi urang moal tanggung jawab kana pribadi kalakuan batur. Terus ieu teh. Pan ieu teh hayang ka surga. Mun ibu hayang ka surga, keun akhirat mah da Allah geus nyieun. Gerajieun ti ayeuna sawarga teh. Mun panontong molotot, ceulit resep gosip, bibir teu ngocobrot ngomongkeun batur, ngalengka sing kana bener, hate sing bersih, geus katempo pi surgaeun teh boro-boro di akhirat pamere Allah, di dunya wae dipikanya batur. Ieu mah ari ngomong hayang ka surga di dunya, popolotot ka salaki, kana gosip beuki, ngocobrot ngomongkeun batur, ngalengka kana salah, hate kotor, boro-boro di akhirat, di dunya ge dicabok batur. Asa karareuna ceramah teh nya. Teuing keuna teu kasindiran. Podo teuing ah. Jieun surga teh ti ayeuna atuh. Ari ongko hayang ka sawarga di akhirat, aya di dunya bisa campekeun wae sia tah mah. Matak jelema nu apal kana kagorengan dirina geus eueuh waktu neangan kagorengan baturna, tapi lamun jelema teu wawuh kana kagorengan diri, tiap detik, tiap menit nu diteangan adalah katebalegan batur. Tinggal balik kana awak. Tah ieu Bapak Hajat disingareupan ku jelema nu bersih hate, sujud syukur, alhamdulillah di urang aya nu nabeuh wayang. Alhamdulillah di urang aya nu nabeuh iting. Alhamdulillah di urang aya nu ngulem Kang Salman.
Alhamdulillah di urang aya nu nabeunana gerhana, nu bersih hate mah, coba nu kotor hate, asa katuji. Bener Ibu? Keheul atuh da. Mata kabeh konsep hirup manusia kade gumantung eusi hate. Lamun hatena alus, hatena bener, hatena hade, ilmu teh ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Gera baca ku anjeun dua perkara, kahiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, kadua ayat Allah nu tidak tertulis alam dunia disebutna. Pinter maca Quran tapi teu bisa maca alam, loba jelema ngartina agama tapi susah dina hirup. Loba jalma pinter maca alam ngan bodoh kana Quran, loba beunghar tapi sombong. Dabongan teu dibere pepeling tina Quran, mata keur umat Islam sampurna. Quran pek baca, alam dunya ge pek baca. Orai baca, kan orai ngajepat 30 poe ganti kulit ngaran anger orai. Ta eta teh filosofi hirup nyiniran ibu-ibu. Orai ganti kulit tapi ngaran teu ganti anger we orai. Naon sababna? Tak urang mah pangajian teh paingan batur teu kabita, da karek bisa ganti tiung, ganti baju, teu ganti jeung eusi hatena. Weh. Tiung mah ganti, baju mah ganti, ngan hate anger udet. Jeung dulur teu akur parebut warisan anger, kasalaki popolotot anger, jeung tetangga pasea anger, panas ku batur anger, pengajian anger, ngaji nu mana nu sabenerna kudu diasupkeun kana hate. Aduh. Digana ceramah kieu mah bihang aya nu ngulem deui, paduli teuing. Da ieu mah panyakit sararea. Mau kejung katunggul ka pupuk nyawa da teu neungeul. Batur nyeun kagorengan tong diomongkeun ku urang, budak batur nu baongna nah urang nu ngecebrekna. Budak batur nu baongna ku urang diomongkeun, aya inung bapa nu nyeri hate Pak nalika anak batur baong dicaritakeun ku urang, aya inung bapa nyeri hate, da sagoreng-goreng nu ngaran anak keukeuh ku inung mah disumputkeun. Ayeuna urang ngomentar kana kagoreng patutan batur, ibu sing sadar, ibu ge boga budak hade bisi leuwih atah adol tibatan budak batur. Matak nu kudu diperhatikeun mah diri urang, lain batu. Bener. Tah matak hakikat hirup sok lalajuan deui ku urang teh. Hileud. Pan hileud teh cicing 30 poe. Cicing we 30 poe muntal dirina nolol jangjang. Jelema sieun ku hileud tapi resep kana kukupu. Tah hirup urang geus ibadah teh kudu aya picontoeun batur, kudu aya pikaresepeun batur, kudu aya pikalucueun batur. Hileud dipikasieun tapi robah jadi kukupu, jadi dipikaresep. Matak lamun ibu popolotot ka salaki, bubar ti dieu teh wayahna, wangsul ti dieu tangkep salaki teh ayah gitu. Engke salaki bakal nanya, nah mah euy ngaos jadi lebay. Tobat. Aya perubahan dina hirup. Aya besilih kahujanan sok lebat kana pangu ka dieu ge teu naon sok daripada isuk haree tuh alam dunya teh geuning bacaeun tangkal kawung ku ibu baca da urang teh sakapeung hirup teh era ku tangkal kawung akar kawung digodog tina sarantang jadi setengah gelas ternyata obat ginjal. Naik deui kana tangkal eueuh sasak pake atuh tangkal kawung jadi sasak. Kamari Ramadan ngadahar dawet di mana eta dawet aci kawung. Naik deui kana dahan teuk-teuk ku bapa dahana nyak celakan lahang jadi gula. Antep daunna nu hajat nyieun janur tina daun kawung. Antep nyerekna jelema butuh bebersih kunaon ku nyerek kawung. Kabeh eta kawung manfaat. Coba manusia. Khairunas anfa'uhum linnas. Jelema nu alus nu bisa mere manfaat ka batur, peperiheuan urang mah mere manfaat ka batur atuh ulah ngahalangan batur hirup. Betul nya Bu nya? Kawung. Palajoan deui hayam, da ieu teh kudu era ku hayam. Hayam buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eueur aduk, eta tulangna apaan ieu kaum seblak. Hayam kabeh manfaat. Coba manusia sakasep-kasepna bapak, sagelis-gelisna ibu, enjing-enjing ngenog, yuk dagangkeun nog ibu di warung, bangkrut ta warung baturna ge.
Mata hakikat hirup teh sing baroga ka era disebut we al hayau minal iman. Era teh bagian tina iman. Na teu era ari gedong gede ari yatim diantep, na teu era ari kongkorong ngamai nepi ka puluhan gram ari nu miskin teu dahar diantep, na teu era ari jabatan luhur di saat tatangga jeung baraya rakyat kalaparan, na teu era duit loba dihitung engal peuting tapi jelema anu butuh tara ditulung sing boga ka era hirup. Hah? Poho deui wel teh. Pan geus meunang anu wel-wel anu lagi. Sing boga ka era ibu, na teu era ibu make tiung anu alus di saat batur teu boga, na teu era urang make baju anu mahal di saat batur teu kabedag. Sing boga ka era umat Islam teu nepi ka pelbadinya. Era mobil mewah tapi budak yatim hayang sakola nepi ka kaluar sakola lantaran teu dibantuan. Al hayau minal iman. Bener. Geus nepi ka dinya era teh. Teuing nya. Kusakitu ge lumayan. Mata jalma nu hade teh jalma nu bareng jeung Allah sifatna bakal era ku Gusti Allah. Lalakon kahirupan manusia teh ternyata gumantung hate nu sanyan. Talajuan deui ku urang teh ibu. Tuh di dieu mah da loba pare, ibu melak pare tanur ngaranna, nu dipelak adalah pare tapi jukut milu hirup. Bapak nyieun imah keur anak pamajikan tapi cucurut milu jero. Kucing ge ngiringan deh. Nu dipelak adalah pare tapi jukut milu hirup. Tah sifat manusia teh persis jiga eta. Nu dipelak ku Allah teh soleh tapi salah ge datang. Nu dipelak ku Allah teh jujur tapi gedebul ge sumping. Nu dipelak ku Allah teh bersih hate tapi kotor hate ge datang. Lamun bapak resep kana pare antep parena piceun jukutna. Gerak antep takwakna piceunan ujub jeung riakna. Well. Tuh. Eta pare teleuman da ilmu atuh. Awak ibu jadi ilmu, rambut, halis, kumis, janggot, bulu dada, bulu bitis, ilmu. Rambut manyangan, pan halis mah teu manyangan. Coba lamun ibu halis panjang teu sudi urang ceramah di dieu. Nah, asa ceramah di alam gaib. Pan Allah mah geus mah hebat, rambut manyangan, pan halis mah teu manyangan. Itulah kesempurnaan Allah nyiptakeun makhluk Allah nu sampurna, manusia ngaranna. Waos tina tulang, dina jero panangan ge aya tulang. Tulang mana nu manyangan? Tulang leungeun. Geuning eta huntu sanajan tina tulang teu panjang. Teu kabayang lamun ku Allah teu dipiara, geus sok bapa ngeteng huntu, ibu ngeteng huntu, abdi ceramah sieun diseger. Hebatna Allah. Mata kakara dirinya di aku Rabbul Alamin. Ternyata Allah teh nu ngajaga, nu miara, anu ngadidik, anu ngatik. Mata kurang bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge di usaha. Jadi pinter tong diakun urang, bisa tong diakun urang, daek ge tong diaku ku urang. Naha kabehanana ge kun payakun Allah, bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, cerdas oge dicerdaskeun. Urang nama derma wayang kumaceuk anu ngigel. Karena gerhana ge dek payu ceramah pek henteu paduli. Lamun hirup miskin wios Gusti asal keputusan salira we abdi miskin. Genah ternyata hirup miskin teh. Palebah mana genahna? Ku salat jelema miskin mah bisa ka surga. Moal ditanya harta ti mana dipake naon? Mun ke malaikat nanya kanu miskin di mana harta dipake naon? Tinggal temalan teu gablek. Ngan lamun nu beunghar teh cukup ku salat. Salat wungkul zakat henteu sedekah henteu ditanya di mana harta dipake naon kadeg-deg teh jelema beunghar kumat jeung peditna tah. Nah ditanya di mana harta dipake naon bari tatangga teu kabere yatim teu kabantuan nu butuh teu katalang hampura hareupeun Allah ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon hampura ngadeg-deg bebeakan. Nah nu nanyana Allah lain camat. Bener. Bari unggulna hirup nu miskin mah jongjon hate. Tuh nu hajat loba duitna loba ngan penting ieu geus loba bayareunana. Nah ari ibu pan ieu teh boga duit tapi geuning eta babarakatakan seserian nepi ka jongjon hate kitu apan eueuh bayareun wayang tinggal lalajo iting tinggal sumping ngadenge ceramahna nagarana aya daek cicing ari mung balik. Nah saha nu mayar? Tu geuning loba duit teh loba bubutuh eueuh duit sakapeung eueuh kabutuh mata kirupat talung teu boga duit tapi eueuh pangabutuh kan lamun ibu hayang jongjon tong loba teuing kahayang
Keunda ieu mah sidik bos tahu atuh boga perusahaan di Jakarta tina bab tahu meujeuh wayang golek 60 juta meujeuh iting 15 juta meujeuh nanagarana teuing sabaraha da teu nyaho da itu apa da can katempo atuh kan ieu wayang 60 mah abdi geus apal geus urang Bandung iting urang Garut 15 juta mah kudu kan bapak tong nyanyahoanan aya nanagarana sabaraha nyaho nya saridona we ngan mau nyo ieu wayang gede urang leutik nah di pikiranku ibu henteu jeung kadang-kadang hirup nu sangsara mah imah butut bilik molongo kumaha jawabanana keun bae nu penting tibra hees mata kerek ku sia eta mah barang dahar nu beunghar mah geus diulik naon nu kudu dahar restoran mana nu kudu datangan budgetna sabaraha deuk dahar wae loba mikir coba nu sangsara teu mikir kitu da eueuh nu aya we sampe dahar kening genyer kamari nu beunghar mah Ramadan datang ti lohor teh geus nyampakeun sagala-gala dahareun teh 5 rupa pan datang magrib mah kamerkaan teu kadahar kabeh coba si miskin keur isuk we mikir nah eueuh deui bener Bu patak peungeus lamun miskin geus jadi keputusan Allah keun bae nu penting mah dibere nyawa keur hirup eta tupang mahal daripada beunghar dahareun loba teu asup kana beuteung nah panyakitan daging hayam sieun kolesterol daging sapi sieun antrak daging domba darah tinggi coba si miskin deueuh kasieun dahar jeung daging domba sakilo beak jag-jag gitu beunghar ngarokok ge eureun sieun paru-paru coba nu miskin udud ti dieu reungit modar di ditu atak eueuh nu miskin mah jeung boga panyakit malaria nah da reungit teu ngegel ge atuh bau ku kesangna geus paeh reungitna keputusan Allah mata kirupah narima hartos itu hartos tuh beunghar mah ku bangsat sieun panu miskin mah henteu pacamat pidato wayahna bapak ibu kedah aya rona si miskin pangheulana teh teu ari cintana anu miskin mah jeung mung aya nu ngarona teu gebleg paokeun coba nu beunghar Pak sieun lamun eueuh rona lantaran duit kepokan di imah sieun ku bangsat nu miskin mah jeung bangsat ngalayan bisi mana rek maok tuh di imah urang nu aya coet nu beunghar kieu sieun ku tuyul tolak bala digambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teh asup coba di nu miskin aya tolak bala Allah naha pantona ge rujan matak tuyul teh blus-blus we patak meungeus hirup mah beunghar jeung miskin lamun geus jadi katangtuan Allah ternyata miskin oge bahagia Pak bener Ibu beunghar mah barang dahar ge opat sehat 5 sempurna udah cuci mulut apal beureum apal hejo ratusan juta ratusan ribu sakali ngahuap miskin mah jonge jotang babadotan pucuk citrong kenyer tapokak leg-leg ya Pak akhirna teh keur barang dahar teh doma rabeng jag-jag eta heueuh ngan lamun kitu cenah mun urang barang dahar teu loba giji bakal loba panyakit urang buktikeun geuning itu nu beunghar barang dahar nu opat sehat 5 sempurna kagenep udah cuci mulut geuning setruk nah nu miskin jonge jotang babadotan pucuk sintrong da jag-jag panyakit mah lain tina dahareun panyakit mah tina eusi hate lamun bapa sehat hate bapa sehat lamun geringan hate nu gering bener deui mata hate hakikat kesehatan mah lain dahar teu setiap jelema teu dahar lapar teu coba jelema teu dahar teu lapar urang mah kayakinanana lamun teu dahar lapar matak beuki barang hakan da yakinna lamun teu dahar lapar kali-kali mah tempat yakin teuing teu dahar mah jeung lapar bener mata kahirupan teh ulik geus kumaha ceuk batin urang mata hakikat kahirupan mah eusi hate lucu da jelema batur nyeun gedong milu ungah bagja maneh rumah tangga 2 tahun imah geus gede hate eta hate buat hade gitu
batur meuli mobil, alhamdulillah di urang teh di lemur urang aya nu kabedag mobil, iraha atuh deuk piknik ajak emak. Batur meuli sawah, alhamdulillah maneh mah tanah oge kuat hektaran, emak milu gawe. Hate lamun kitu sehat kana awak. Ieu batur meuli sawah, bibirna teh renyem hayang ngomongkeun, "Yeuh sawahna ge meunang anjeun." Batur meuli mobil, iraha nya rek dikadelerkeun. Batur meuli kursi, oh bener si eta nya hayang teu misueul, kitu. Eta eusi hate matak panyakit datangna lain tina dahareun tapi gumantung eusi hate nu sanya. Weh, heuh atuh da. Kabeungharan diukur lain gedongna, lain sawahna, lain mobilna, lain. Tapi kabeungharan diukur ku bageurna. Geuning loba gedong sigrong mobil mewah sawah lega, tapi hak rakyat nu leutik dikokon ku si eta. Padahal gedongna gede, sawahna loba, mobilna aya. Nah, hak rakyat teu dicapluk berarti sangsara keneh hirup kitu teh. Bener, Pak? Heuh atuh dah. Matak hakikat hirup mah capek. Nana gerhana ge ibu ngadalil mah jiga nu nya. Innamal shadaqata lil fuqara. Sorodakoh yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya, ngeuleum rezeki nu can aya. Tong keung sangsara lantaran sedekah. Ibu ngarti, bapak ngarti kana ceramah kuring. Pokoknya urang teh kudu sedekah. Isuk teh masjid kasumbang, yatim kabere, pasantren kabere. Ai kuring nu ngomongna penting ieu sedekah lain da lain. Naon atuh ngadudut. Ngadudut sedekah, anu rek sedekahna nu hajat. Dan kita yakin bubar tidak teh dus ongkoh amplop ongkoh teteh. Baten batur kitu piraku di dieu teh kitu. Dek ditampak kuring. Dek butuh. Atau kumaha dalil sedekah? Aduh kateuy. Mata hakikat rupa tong sok lalajo omonganana. Lalajoan mah eusi hatena jeung pagaweanana. Bener. Balik ke kana hate. Ngajawab pan urang teh Gusti dicingkeun sifat-sifat Gusti di diri abdi. Ari Allah teh boga sifat Rahman jeung Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Tagelo-gelona urang satebalik-tebalikna urang, Allah menawaran tubuh ilallah taubatan nasuha. Hei manusia geura balik ka kami, ulah kalangsu dina kasalahan. Yen kami nyiptakeun sawarga teh keur anjeun nu daek ngomean dirina. Tah, eta teh Rahman Rahim Allah. Ayeuna ibu boga salaki baheula mimiti. Moal aya deui salaki abdi mah nu pangkasepna karek 2 bulan, raoskeun ayeuna. Moal aya deui salaki abdi numpang jujurna karek 2 bulan rumah tangga pan geus 7 tahun ka dieu mah gedebul ge sumping. Bener eta teh. Matak manusia mah teu cicing dina hiji darajat pah henteu. Bapa lalajo kuring teu dikopeah tong jadi omong. Da engke geus daek mah tingali nu sapeter moal burung dipake. Apan bapa ge baheula ngelud ka masjid geuning ayeuna geus kolot mah daek. Di mana eta datangna daek? Ku umur, ku usia, ku kakolotan. Urang teh muntur-muntur ka alam akhirat teh daek ke masjid. Eueuh nu nitah, eueuh nu nyarek, daek sorangan. Di mana eta setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Matak tong lalajo teuing urusan batur. Bener. Da urang mah panona tuh awas teuing kana kagorengan batur. Akhirna asup kana hate jadi rujit ka batur. Hate we anger balik teuing. Matak hirup teh boga kahayang. Ari ieu hirup hayang naon? Boga kahayang. Keun aya nu beunghar mah boga kahayang nabuh wayang, nabuh Ade Astrid, nabuh sasage. Keun. Ngan keur anu teu boga mah tong hayang nurutan. Hajat, wayang golek 60, iting 15. Dangdut burang-burang 10. Joge dina bajidor tengah peuting si eta. 2 poe tungguan beres hajat jebleh di masjid. Lebah ditanya, "Mang, naha kamari joget ini curik?" "Ieu bubar hajat gede hutang." "Kumaha ceuk kuring?" "Nah, Allah dituding." "Naon atuh nu salah?" "Lebok kahayang." Ari jalma aya mah pek hayang ngahibur rakyat mah teu nanaon. Da aya ngan anu eueuh mah tong maksakeun. Well, akhirna teh kitu nuding Allah, "Kieu cenah Allah teh." Allah deui sia teh. Lain Allah, urang nu hirup bareng jeung nafsu, lain bareng jeung sifat Allah. Rahman Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Lol budak tatangga dagang combro nongtot kolo meuli moal.
sama gejeng moal. Tah berarti ibu malah lajo leho. Lain nempo comro. Padahal antara leho dina irung, comro di suhun. Jauh ibu. Yang eueuh ti dituna aya comro di galejeng polo. Dalamun ibu dek boga sifatnya ahmak kieu, ieu budak tegang comro nganong tet leho. Bijil sifat Rohman Rohim, nyaah asih jang ka dieu mamat hayang comro ngan eta kabita ku polo. Tah duit 10.000 sing-singkeun di balong emak keur parab jaer. Sebreng-sebreng leho bersih, payu comrona lantaran dibere duit 10.000 nepi ka leungit lehona. Tah Allah teh kitu, Pak. Bapak boga kagorengan tapi ku Allah ditutupan. Ibu boga kagorengan ku Allah ditutupan. Sehingga muncul pribadi urang hareupeun manusia dihargaan, lain urang nu berharga tapi Allah keur nutupan kagorengan urang nu sanyana. Bapak dihormat batur, punten lain bapak nu terhormat, tapi Allah kermunian kagorengan jeung kasalahan bapak, sehingga hareupeun batur ka tempo jabatanana, sehingga hareupeun batur ka tempo capetangna, hareupeun batur ka tempo bajuna, hareupeun batur ka tempo pinterna, tapi hakikatna mah Allah Maha Uninga saha urang sabenerna. Nyaah. Tak tong legeg hirup Allah, Pak lamun ku Allah dibongkar, alah saha ieu. Ayeuna mah keur maga pengajian jara rempe, ungeuk. Pan kemah ditanya ku salah kinati mana biar rada baeut kasiniran si ustad aing mah. Teu nyaho urusan eta mah Pak. Matak bener cekolot paheula mun ilmu kudu panemu, mun jampe make pamake, mun aji make pamatri. Matak hirup ayeuna alamna geus beda, silih ajeuna nida perbedaan. Da urang teh lain naon dihargaan teh keur ditutupan kagorengan. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, sok bersatu demi yatim, demi miskin, demi nu apa, demi nu jompo. Bantuan itu ngariung kabehanana dek NU na, dek Persis na, dek Muhammadiyah na. Nah, da angka 10 ge bakal beda. Angka 10 cek papa mah 5 tambah 5, cek abdi mah 7 tambah 3, cek akang mah 8 tambah 2, cek mak mah 6 tambah 4, cek budak ngora mah 12 kurangi hiji, cek nini mah 14 kurangi 4. Berbeda jalan tapi tujuan kita adalah sama. Bener? Dan agar hana gitu di kopiah, nu diomongkeun mah Islam, nu diudeng ngomong Islam, nu di kopiah ngomong Islam, teangan tujuan nu sarupa, entong nempo kopiah no. Bener ya? Keun we atuh. Keun atuh di urang loba pisan perbedaan, wajar. Wajar deh, ya mah Indonesia. Indonesia mah boro-boro mah jeung nusa agama, dalah-dalah agama ge barareda, boga 5, aya Kristen, aya Hindu, aya Buddha, aya Katolik, aya Islam. Nu urang Islam tong wani-wani ngagogoreng agama sejen, lamun Islam mung digogoreng ku agama sejen. Tong wani-wani ngahina Tuhan batur, lamun Tuhan urang mung dihina ku batur. Bapak ngahina bapak na batur, bapak ge kudu siap dihina bapak-bapak ku bapak batur. Bapak maneh mah kuat hidung, kumacing itu kamu bapak sia jeding tuh. Jadi lain salah itu ngomongkeun urang, bongan urang nu mancing itu. Hartos ibu. Matak hirup mah geus teuleum teh kana awak, matak lamun ngaji cek kolot ye. Ngaji teh kudu ngajirim dina diri, ngajinis dina rasa. Sehingga rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema nu sok ngaji bakal peduli kana laparna batur. Isuk telol kata tanganna teu ngebul. Heuh nyata teu nyangu, kunaon teu nyangu? Salaki eueuh, tuluy eueuh beas. Mak ieu boga sok atuh saleter ewang. Kitu kuduna mah euy. Ateuing aya teh ceramah jero teuing. Lol deui aya di dieu teh budak bujang umur 30 can kawin. Rasa ibu teh asup ka ditu, da bujang anu 30 can kawin mah teu sudi ditanya iraha kawin. Nah, rasana rajet. Ieu mah depan maneh aki-aki, datang ka uleman budak bujang, iraha maneh deuk nyusul, amekeun aslina mah. Kan untung isukna teh aya nu maot, aki-aki eta datang keur dikurebkeun ceuk budak ngora. Ki, iraha deuk nyusul, didagor teh budak ngora. Nasib batur lain nasib urang. Takdir batur lain takdir urang, rasa batur oge moal bisa karasa ku awak urang. Ibu tatangga dipangnyanungkeun, kumaha ceuk ibu? Sing kuat, sing sabar, keun bae da aya ti dituna. Ngomong mah enteng, ngan lamun ibu nu dipangnyanungkeun paeh. Bener?
Matak hirup dina Islam tau ngabisani karena kagoreng patutan batur. Poe Senin teh aya Salasa, Salasa teh aya Rebo, Rebo teh aya Kemis. Si itu nyeun kalakuan goreng dina poe Senin, tantang tu dina Salasa. Nu paling paur urang eukeur bener dina poe Rebo, ade dina Kemis, rag-rag kana jurang kasalah. Manusa ngaranna sok kena ku euwah gingsir. Teu bisa tetepnya, Pak. Bapak gening kamari salat subuh 4:30, geuning engke mah. Jadi jam 5, nah geus pangaosan. Tetep Pak hirup urang tetep mata jawaban kahirupan hate anu alus bisa mawa kana alam endah kalayan halus. Ibu boga kahayang-hayang salamet, salametkeun panon sing tawado, salametkeun ceuli resep gosip, salametkeun lengkah ulah kalah. Iya anu hajat boga harepan ka budak, hayang naon, hayang boga budak soleh. Eta teh kahayang, ai kahayang teh butuh jawaban. Boga kahayang teu dijawab itu ngawadul. Hayang ibu beunghar. Oh bener ibu, hayang beunghar. Sing daek usaha. Da eta jawabanna tuh Pak. Sing daek usaha. Beunghar hayang usaha cadu, aduh ngalamun sia teh mah. Hartos. Hoyong ibu pinter. Kudu leukeun pangaosan. Aya ustad di dieu seueur, sok ngaos geuning di masjid-masjid daragdag sumpingan. Jadi kahayang teh jawab atuh. Usaha dijawabna ku awak urang. Tapi pinter hayang pangaosan mumul sia teh mah. Pinter hayang sekolahan teu, pinter lain sok pinter. Matak jawaban mah balik deui kana awak masing. Budak hayang soleh jawabanana aya di indungna aya di bapana. Bari ieu budak teh dikanung ku indung 8 bulan 10 poe. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang paseak sang bedubrag. Ripuh nganung teh ripuh, nangkuban sok sieun bitu nya ngigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungat. Borosot budak alam dunya dibawa ke bidan, pan bidan langsung dokter nyokot gunting, dikereut ibu, krek. Tinggal bapak nyebutkeun krek na eta kuring, ibu mau kat muring ka bulu-puluk. Nah, ada bapak mah ieu. Nah, eta ngarasakeun. Dikereut, krek. Geus dikereut, dudut budakna, kual-kual di jero patuangan cenah steril, kaluarkeun balina. Geus teh nyerina teh dobel, dicokot pan jarum jeung kaputannana, dikaput ibu. Melaan sahari, digunting melaan anak ngarah babari ngalahirkeun, dikaput melaan bapak. Tak kede mah mun ngalahirkeun geus antep tong dikaput. Geus tong diterangkeun. Teu jeung gomrang memangna calana logor ribut. Gomrang. Perjuangan nu ngaran indung ka anak. Patuangan sakieu alusna keur parawan mah. Kebrus kana rumah tangga palenung 8 bulan. Baheula mah keur parawan mata ti gulusur putut jadi kesimeut ti soleda cak-cak. Pan mah cak-cak teu na beuteung ibu ngajedog. Nah geus beber hilang. Usaha eta diruksak ku anak. Ridho ibu, teu dendam kolot ka anak, ridho we. Da geus jadi sunah alamna kitu. Matak eueuh deui penghargaan ti Allah. 3 umaha, indung, kakara, abuka, kakara bapak. Matak kaum anu paling dominan mah eueuh deui ibu-ibu. Ieu pengajian buktina bapak mah 5, ibu mah geuning ratusan. Dominan. Sahebat-hebatna bapak camat, kabeh rakyat sieun ku pidato Pak Camat. Punten Pak Camat, di bumi mah Pak Camat gak aya nu ka sieun saha istrina. Sahebat-hebatna bapak pidato di alus-alus, punten bapak, di bumi mah aya nu ka sieun saha pamajikan. Nana gerhana sarua. Tak kurang malamun balik di pengajian TWA teh guat pupusan teh dipariksa. Lamun kapangih moal teh di blender. Aya nu ka sieun. Geus jadi ti dituna umaha, inung, kakara bapak. Matak budak nu alus teh budak nu nyaah ka inung bapak, budak nu ngajen inung bapana, budak nu apal kana jasa inung bapana. Tah budak soleh teh et. Baheula ibu minta duit ka kolot, kolot teu mere kunaon ku teu boga.
Ayeuna kolot ibu geus boga duit hayang mere ka kolot ibu ceurik nama gejeng ceurik rup ku padung rap ku lemah katuruban tanda beureum ngoceak paratan jagat ngajerit paratan langit ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur duit geus boga dahareun aya baju warna-warni inu geus eueuh pangaruh saeutik-eutik acan mata keneng lamun deuk hade ka kolot ayeuna sia teh ulah kagoda ku bibir lalaki make jeung cinta sejati pret cinta sejati nu asli mah inung bapa ka anak lain kabogo jeung kabogo mah ngarepotkeun sakola ku kolotna saragam ti kolotna ongkos ti kolotna nah ari ka kolot tara ngagugu ari ka kabogo babari ngagugu asa weureu sia eta mah pira kadar kabogo pira ge nanya kamu udah makan belum kumaha disuruh kaweana ih kamu perhatian banget kirim beas udin lain kudu kitu penting-penting ditanya kamu udah tidur belum main logika atuh patak ngajawab berarti acan hees nama kejeng ditanya ti iraha cinta jadi boloho jetot ti tajong ditanya ku pisalakieun ku kabogona kamu sakit kumaha cibudak kawena iya makasih ya kamu perhatian sama aku coba nugas kolot kieu jatuh ti tajong kumaha bapak eta batu eta cokor nolo atuh matak cinta sejati mah inung bapakaan apel bapak baheula keur bobogohan kumaha cek kabogoh bade ngarokok nyeta dompet tinggalin kumaha apa baheula cek ibuna tah cek pemajikan bapak wioslah cece abdi heula terjadi teu ayeuna ngecolok saeutik can dibalikeun kuat asa karentenir gini baheula mah keur bobogohan meuli rokok puntang panting kopi dua balikan inyu tilu korek opat balikan pak meuli udud jeung kopi ditanya ku pisalakieun kamu ridho disuruh sama AA jawabanana ridho banget coba aya geus kolot kieu dititah opat balikan di jalan geus gujrud belana salaki aing mah matak eueuh deui cinta nu sejati adalah cinta indung bapa anakna sabejad-bejadna urang sateu balik-balikna urang sateu euceur-euceurna urang indung jadi perisai keur ngahalangan omongan batur ka awak urang bener matak doa anu eueuh sekat antara dirina jeung Allahna hiji weteangan doa indung doa bapa bapa camat ge bisa jadi camat lain karena pinterna saha atuh aya nu nyurucut cai panon tengah peuting saha ibu Rama karena gerhana ge bisa ceramah seperti kieu jujur lain ladang sakolana lain ladang cerdasna lain ladang pinterna tapi aya inung bapa kuring nyurucut cai panon ngadoakeun ka anakna matak abdi mah jujur pak ikieuan teh dipersembahkeun keur kolot ieu karek ka mana cenah maneh Cianjur jeung teh pak oh cenah meureun tauco kitu acing teh duka pada ieu mah Cianjur Selatan oh cenah pira aku maneh teh barang bawa kitu tadi teh acing dari bapak hayang naon minta arek cau moe cenah moal teu galede ti Cianjur mah cauna teh sapunten nu hajat nu leutik mah tong diasupkeun jeung teh arek ranginang jeung wajib teu komo we isuk cenah daharna ge bari tunggu di sawah jam 10 suruput jeung cai ente hari anu panas wajib urang ditu moal teu aramis jeung kareueut wajib yang teu kumaha ranginang paranginang eudeuh heusing kumplit teh ngaranna ge hajat lain muludan kitu tadi teh tagening sok ibu tuluy cokelan tuluy sok malahan mah cenah euy di Cianjur mah sarua jeung Karawang ting teu naon Karawang nu terkenal ti cenah beas apaan Cianjur ge terkenal beas Cianjur jeung beas Karawang da kuring mah Bandung nu terkenal peuyeum sampeut atuh cing teh kumaha pak meureun aya cenah meureun kitu tadi teh cing teh arek bapak bolu komo we rek nu masagi rek nu beuleud duanana kuring mah dipersembahkeun keur kolot naha salat ditolak zakat ditolak saum ditolak teu ditarima ku Allah taala lain eueuh pahalaan lain kurang hade dina salat lain kurang lekoh bacaan lain dipintel-pintel ladang salat edeung zakat engke jaga di akhirat ku malaikat dibaledogeun kana beungeut urang lebok pangeran teu narima salat maneh zakat maneh saum maneh Gusti naha bet teu narima aya inung bapa nyeri hate ku bibir maneh matak budak soleh teh nu alus ka kolot luhur teu kudu lieur-lieur teuing bener pak
Inung nunganung bapak nungayuga ti hotat ridho lapar kolot melaan anak, ridho teka beli baju kamari Idul Fitri melaan anak sing weteuh, ridho boga imah diduakeun ditilukeun melaan anak sieun wirang. Saha jelema nu mampu boga jasa sarupa kitu iwati inung jeung bapak urang matak wajar lamun anak hade ka kolot dan memang kuduna sehingga salat zakat saum ibadah haji jadi pahala jadi nilai kahadean lamun ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ternyata inung bapak teh wakil Allah di alam dunia. Inung bapak ridho Allah ridho, inung bapak murka Allah ge murka. Rek neangan naon deui sok karamating sapaa iwati ti kolot. Inung init ka restoran meuli sate 20 tara dituang kabeh dituang 3 bawa 17 keur saha keur anak tak abdi ge pahajat punten moal tuang di dieu. Nah inget ka kolot teu dibawa da apal rumus di dahar di dieu paling sate 2 siki pana di bawah mah 20. Inget ka kolot rumah tangga hayang hade harta bakal datang, rizki bakal ngalir, umur bakal panjang, awak bakal sehat. Naon eta? Doa kolot, Pak. Nyaan ieu teh. Bandungan nu goreng patut kalakuan kanu jadi kolot leungit tina kasolehan. Tapi kalau kolot sakeclak cai mata inung murag kana pipina jadi hate ku bibir ku tingkah ku polahna sakeclak ci mata inung dicatat ku Allah jadi cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kanistaan lain sakadar nista akhirat tapi di alam dunia ge nista ekonomi ragrag dagang tinggal hutang tani ukur daki hirup teuneut paeh tohos kahanap teu akaran kalau teu sirungan lamun kembang teu jadi pentil geus jadi pentil teu jadi buah lantaran ragrag ku engang. Aya naon sebenarnya aya inung bapak nu teu ridho ka awak urang matak penta karidoan inung asli tah ilmu mah kudu jauh-jauh teuing entu we. Bahkan Allah tegas nyantelkeun laut bisa bahe gunung bisa bitu angin bakal badag kunaon Gusti penyebabna nalika aya anak wani hohoa ka inung bapakna maka aras Allah goncang alam dunia goncang siap ngazab ka eta jelema duani hohoa ka inung bapak. Matak ayeuna simpulkeun paingan atau bencana di mana-mana banjir terjadi beledug di belah kidul jeleger di belah kalesing karot siak di belah wetan gempa terjadi laut ke bahe aya naon lain sumberna alam da alam moal mere musibah sebenarnya aya penyebab eta musibah anak goreng kakolot. Zaman bapak osok terjadi puting beliung. Nah, hanya zaman urang mah zaman abdi keur alit gempa-gempa acan teu mineng puting beliung eueuh. Nah da urang mah atuh sieun ku curug kolot. Nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala nyir budak di jero kamar. Cobaan nu ayeuna sok. Tong kaluar ti imah nyai sieun sanekala da nyegag ka dieu keun mama sanekala cekek ku aing ayeuna. Akhirna teh pelenung beteungna eueuh bapak eta geuning sanekala teh. Urang mah baheula paling sieun Pak. Kusaha ku inung bapak ku guru dua rupa eta nu matak mawa barokah hirup ku inung bapak jeung ku guru sieun ayeuna budak sieun ku guru pret bener dan nu jaranten ustad nu jaranten kiai ayeuna teh eta teh ladang dijebrod baheula ku guruna ngaji sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan balagoh teu ecreg dibaledog ku jojodog guru baheula. Tapi kacan tawor pan getihan datang ka imah naon eta tarang jiga hejo baledog naon ku panghapus mah anu aya kayan naha batur ngaji abdi sare adon dijajak ku kolot teh init deui sia ngaji kitu akhirna teh tarang buncunur bujur nyeri. Apakah terjadi di saat ayeuna nalika budak ibu dicepret ku guru lantaran bijah atawa teu baleg apakah ibu narima kadang-kadang kolot ge mau bedog ke sakola. Leungit teh barokahna lantaran goreng patut ka guruna. Matak dua jimat hirup mah inung bapak guru. Asli ieu mah Pak. Lain ngomong wadul abdi nyarek saha deui nu boga jasa ka urang salian ti inung bapak. Nu kadua guru urang teu bisa maca jadi bisa. Teu bisa nulis jadi bisa, teu bisa ngaji jadi bisa. Waqtiru man tata'allamahu minhu. Mulyakeun jelema nu geus mere ilmu. Ku cara naon? Ku cara dibere duit teu butuh. Kunaon atuh ku dipigawe elmuna nu geus dibikeun ka awak urang. Sapinter-pinterna kuring, sahebat-hebatna bapak, budak ngora moal bisa ngelehkeun pangalaman kolot. Sanajan bapak teu sakola,
sanajan bapak tamatan SD, kuring adalah sarjana, pacamat adalah sarjana, bapak adalah sarjana, ulah ngerasa pinter, mual bisa ngelehkeun pengalaman kolot, sehingga urang bisa segede kieu lain ladang sakolana, tapi ladang tirih payah usahan. Inung hiji budak 7, nu 7 kapiara ku inung hiji, tapi budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji, di mana aya cerita? Nah, harai geundeuk rai piah rumaosnya. Asli Pak, mata budak nu soleh teh birrul walidain nu alus ka indung, ari kikieuan ka hayang saha? Da budak mah hayang kolot. Nah, beak ratusan juta melaan saha? Melaan ayeuna balikeun anak wani teu berkorban ratusan juta melaan kolot. Tah kusakitu heula. Ieu panggung di kieu-kieu 10 juta menu kitu wungkul padahal ku terpal gede jadi. Panggung ieu pot panggung rijing kieu, aduh mahal itu 20 juta menu kieu wungkul padahal mah ku awi we atuh. Kolot Pak, ieu teh kolot ngamodal sound system sabaraha jutaan, snack dibikeun ka ibu sabaraha jutaan, wayang sabaraha juta, tadi iting sabaraha juta, teuing urang mah teu nyaho. Kan ratusan juta nu dikaluarkeun, ridho kolot, ridho melaan saha, melaan anak. Balikeun pertanyaan, aya teu anak nu ridho ngaluarkeun ratusan juta keur melaan kolot? Mata kolot mah moal aya jelema pangilah-ilahna, naon sebabna? Duit kolot beak melahan anak, tapi anak geus boga anak jeung pamajikan teu wani kolot barang penta, jubikeun ka anak jeung pamajikan man. Moal aya anu ilas di alam dunya salian ti inung jeung bapak. Bener ieu teh. Tak kuring mah teh, si Tepa doakeun abdi nya rek ka Cianjur, heuh cenah ku apa didoakeun sing hasil. Tak ieu teh hate teh bungangang 100%, da doa kolot abdi bakal diijabah. Tong waka uih engke, bubar ceramah, tempo ingking kuring, ngajingjing. Tah eta teh doa kolot. Kumaha lamun kuring teu ngajingjing, meureun doa kolot teu diijabah, lain doa nu teu diijabah, nu hajat teu persiapan. Aduh. Aduh ampun, hampura anu hajat lain nyiniran sakadar ngelingan. Sing hade ka indung, paparihan urang mah salat teu pati husu, Quran teu pati katalar, hadis teu pati kaaji, ka masjid kurang leket. Ai ka sawarga hayang tenang Pak, nurutna ka indung, nurutna ka bapak, surga geus dibukakeun. Kajen salat, kajen zakat, tapi hohoa ka indung, neraka nu dibukakeun. Patak geus hayang sugema hirup mah hiji sing hade ka indung ba dua. Mun ibu geus dewasa tuluy boga salaki, tah nu kadua cirina jelema soleh teh pamajikan alus ka salaki. Pilih aya nu bade kasindiran mending balik. Sabab ramah bab pamajikan ka salaki mah bapa nu meunang ibu nu eleh. Akuduna teh pamajikan nu soleh mah salaki balik macul, papageun lawang panto rengkuh, bapa geuning sumpi. Cekelan leungeunna, sanajan bobolokot. Ulah nyebutkeun bau kesang da geuning duit nama beuki. Cokot paculna, cokot caina, teuneun dina tempatna, laan sapatuna bagaikan raja, besok. Cicing Pak, bapa nu meunang, tak ieu nu eleh. Geus kitu, bapa bilih bade ngaleueut, cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula, bikeun ka salaki bari pupun tenan, hargaan salaki, da salaki urang teh kusaha dihargaan lamun lain ku pamajikan, da ngarep-ngarep salaki urang dihargaan ku tetangga mah ibu bakal cimuru. Pikeun cai anu tiis bari teu make gula, pok nyarita punten bapana cai teh cai we teu gula-gula acan, curuput ku salaki diinum da kata jika nu amis 2 gelas kurang keneh. Naon nu amis gulana lain, naon atuh nu amis budi ibu ka salaki. Kajen teh manis aya, kopi hideung geus sayogi, malahan make gula ongkoh, tapi ibu ngesebrek wae diseblok. Ayeutna ge leuwih ti patrawalik nempo beungeut bari manyun kitu mah. Heuh Pak, sarupa kitu bapak beli teu acan netepan mangga ka jaman, bawa ka cai cenah mani, ieu anduk, ieu odol, ieu sabun, dekul salaki mani, papageun deui ku ibu, ieu sarung, ieu koko, ieu kopea. Kebutkeun sajadah dekul bapak salat, lalajoan ku ibu di tukang, beres salat kuliwet ibu ka hareup, deuk naon? Deuk nyuuh nalahunan salaki. Pok ibu nyarita nu hade Kang, akang teh puputan kemang kedaton buah kolbu cimciman jiwa, hormateun abdi dameun abdi, hampura ti baheula nepi ka ayeuna can bisa juga bakeun jadi salaki. Hampura Bapak, ibu mah lain nempo ceramah abdi, tapi nempo bibir abdi. Kata ku capetangna cenah ngomongna. Udah teuing da teh dituna kieu.
sarupa kitu bawa ka dapur pilih akang lapar gening kukurubukan ngan eueuh deungeuna aya ge bala-bala 2 siki cengek jalujur 2 siki kurupuk 2 siki tempo huapna sagede peureub eta salaki lop lop kuat jiga nu ngeunah ternyata ngeunah dahar lain dijamin ku deungeuna ngeunah dahar mah dijamin ku hate anu ngeunah dingeunahkeun ku pamajikanana daging boga sate aya kan pamajikan geus sebrek wae usaha leutik aya barang lebok hayang jeung daging wae sero sia mah dah hayang ngepret ka pamajikan teh. Aduh, bapak-bapak bari nempo ka ibu lepok lepok cenah. Jawab ku ibu, ada kurang oge gitu ka salaki kitu ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh. Nah, marukan deuk dibahas da moal. Salaki nu kumaha? Salaki nu tanggung jawab ka pamajikan, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikuan, imah pageuh baju teh da seubeuh kongkorong ka beuli, geulang ka peser. Ngeunah ibu boga salaki kitu. Kadangu, Pak. Henteu cenah aing mah anak budak cenah teu kadenge babeh mah. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon resikoan, pamajikan baeud lain pamajikan nu salah, urang pucuk pamimpin, kunaon rakyat teu ngagugu pamimpin, lantaran pamimpinna tara ngagugu ka hayang rakyat. Kunaon ibu teu ngagugu ka salaki, bongan salaki teu ngagugu ka hayang pamajikan. Betul. Eta engke balik ti dieu bakal pas jeung salaki. Naon tadi ngomong naon teh ngabiwirang aing da teh. Ulah ngomong, ibu bisi omongeun. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan, mah gera nyangu tabeasna, mah gera masak tapasakeunana, mah gera balanya yeuh artosna, raos. Tuh, kakuping Pak. Ieu mah ongkos titah nyangu, beas eueuh, titah masak, pasakeun eueuh. Nu nagih rabeng, lungleng ibu baeud. Tah lamun pamajikan baeud, entong ditanya. Kalamun ku bapak ditanya, kunaon baeud? Pasti jawabanna ku sia. Kudu kumaha atuh pamajikan keur baeud tong ditanya anggur nanyana kana awak sorangan aya naonna diri urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan geus kosong beasna geura toong deungeunna geus eueuh geura toong duitna geus gegeletekan 10.000 geura toong lipstikna geus cokelan ku bili geura toong wedakna geus dekok tengahna bapak ge diuk gigireunana ampura mah bapak teh bisa juga makan ngan ieu teh aya aki 1 juta kanggo mama ibu keur baeud dibere duit langsung nangkeup lain tadi soleh tahararade mun anak alus ka inung bapana mun pamajikan alus ka salaki kan ieu teh punten Pak Ustad Pak Kiai ceramah teh jero teuing naha dari tempat-tempat teh ibu-ibu kicep eta teh ku eueuh di dinu kitu teh tapomo belah tukang mah eueuh pisan moal aya ge salaki datang teh jeung nagoge tina janela menang duit teh salaki teh boro-boro menang duit da maneh mah teu apal setoran Senen Bang Emok sidik alieur Ari bebeja arisan ngariung limaan ayeuna di jerona aya perjanjian asal leneng geuning dikeun KTP jeung kakak geuning narantung aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat kudu tanggung renteng nah anana gerahana apal pernah ngeclok padul ulah unyam-inyem ucelak eslok tanpa kanyahoan ku salaki ulah wani barang beres hasin belas saketip tanpa izin ti salaki nah buat nu katilu pribadi nu soleh mah dulur akur jeung dulur anak hade ka inung bapa pamajikan hade ka salaki dulur akur jeung biasana lamun inung bapa geus maot anak ngariung sok parebut warisan demi Allah moal aya jelema anu bahagia moal aya jelema nu beunghar ku warisan mbura bisa kasiniran moal aya nepi ka ade jeung lanceuk teu wawuh marebutkeun harta keur naon harta diparebutkeun bari maot ditinggalkeun nah aya harta nu milu eueuh gedong gede moal milu mobil aya moal milu sawah lega moal milu nu milu iwal ti boeh warna bodas eta ge lamun aya nu ngaboehan matak harta lain kiblat kahirupan tapi jongjon hirup nu jadi patokan kalau ba jelema harta tapi teu jongjon hirup boro-boro mah harta bana pamajikan sanyaah-nyaahna ibu ka salaki maot salaki na milu tah Pak kakuping teh moal
Bukan aya di dia masalah kimaut teh tapi kajebleh di luhur bapak. Ari abdi pada jeung saha ngiring we ka jero da keung di dunya. Cek RT teh ulah sing sadar istighfar. Cek RW teu kengeng, cek DKM ulah. Nah ada ku urang dijejak juk dek milu mah. Geblus ka jero kubur naik lolongseran deui cing teh lain deuk ngiring rada gelo ustad. Moal aya nu terjadi sarupa kitu. Mabab nyaahna pamajikan ka salaki hanya sebatas dunya. Matak teangan atuh cinta nu sabenerna teangan ku ibu lamun salaki benernya ka ibu bakal ngageunggeureukeun bab agama mah tos magrib mah tos isya mah tos yasinan mah tos berjanjian mah tos sholawatan mah tos tawasulan teangan salaki nu kitu artina lalaki lain mikiran imahna bajuna kongkorongna tapi geus mikiran urusan akhiratna aya eueuh lalaki di nu kitu make jeung eueuh tah urang mah ka pamajikan wirid geus salat teh lain mija geus salat subuh yasin doakeun kolot geus eueuh ngan kuat tua poe nah dikepret urang so ustad sia mah kitu mantap cobaan ke ku bapak sugani bapak mematih ka pamajikan mah kamari ngadakeun anak gerhana ceramah ka harti geus magrib teh wirid geus wirid buka Quran tawasul sarua jeung sanasib dua poe ka ituna momoal teh juki we ku sia we so ustad deui adan gigireun pamajikan naon sababna lalaki geus mikiran akhirat Allahu akbar ibu nanya aa naha adan akang naha adan karena tepan teangan lalaki nu kitu memikiran urusan itu kebian banyak ke ku bapak adan ke subuh ngora ka masjid sapoe pecakan ilmu eta gigireun pamajikan Allahu akbar kumaha pamajikan teh masjid aya der adan di dieu sia mah da jadi ngadon fi omongan wae urang mah teuing nya dai persani mah napalna kana beusi atuh Pak dai persani diasongan kertas mah moal napal-napal ya salaki persani pamajikan kertas ngadoa bapak sing tarik ngadoa teh hebat ya Allah pamparin abdi istri salihah lain ngaaminan mikir geus soleh acan gitu kalah kajengkel ngadoa teh nah pamajikan bet kitu lantaran eueuh deui kartu bapak ayana di pamajikan kartu pamajikan ayana di bapak katak anu jadi duda anu jadi rana itu geus ditepungan ku duda deui kumaha cek anu panas hate tong deket jeung mantan urang budungna ge 70 nah nu leuwih nyaho awak ibu diwati salaki ibu nu leuwih apal kagorengan bapak diwati pamajikan matak lamun kagorengan bapak aya di tetangga tong neangan musuh nu jauh tah babengok pamajikan ngocobrot inna min azwajikum wa auladukum fitnah sing ingat cek kalau teh anaknya pamajikan bisa jadi musuh teu eta kartos ya matak teuing atuh urang ge batur Ustad hariwang ieu nu jadi musuh urang teh anak urang aha aya anak jeung pamajikan sakapeung jadi musuh heueung Pak kata kuring mah saban geureuh kana baungna batur sieun anak kuring leuwih baung batan batur loba kejadian bapana ustad anakna ustod bapana adan anakna edan ya bener ya kuring ge mata hakikat rupa dulur sing akur jeung dulur asli ciri ajenan ciri hargaan ulah barang berek ka Bandung urang Cianjur teh mun deuk barang berek kudu ka Cianjur deui ulah ai kanu jauh di Jugjug anu anggang di teang anu deket di arah antep salah gede ulah nghargaan Ustad Salman ulah nghargaan Ustad Nana Gerhana kuring mah jelema jauh datang ka dieu ge diulem jeung dibayar tah lamun bapak hayang neangan Ustad nu ikhlas nya ye hampura lamun bapak hayang neangan Ustad nu ikhlas gerat teangan di lemur ieu anu cicing di musola leutik anu ngajarkeun budak ibu nu mayar tapi daek eta nu ikhlas sebenarnya mah weh ieu mah ka Ustad deukeut ngaledek geuleuh aing cacing teh ibu nu ngaosna Ustad puput we kuat dianggap anak me Ustad kesok nu kudu dihargaan mah Ustad deukeut Pak demi Allah Bapak gering didoakeun kudu deukeut bapak maot ditahlilan kudu deukeut dikuburkeun kudu deukeut coba ibu maut membejak ka kuring deuk naon
datang gitu sudi. Mata hargaan mah Ustad nu deuk. Mata lamun bapak jeung keburek neangan Ustad ikhlas, geus tong neangan nu jauh, nu deukeut. Terus juga nana gerhana ikhlas, heuy. Pecakan cek ibu teh. Engke cenah urang lamun hajat teu ngulem deui salira. Kumaha jawaban abdi? Geus pinuh ah. Mata lamun ibu jeung bapak hayang nempo Ustad nu ikhlas, tong neangan nu jauh. Teangan nu deukeut. Eueuh nu mayar, budak diajar Iqra, bapak diajar Yasin jeung Tahtil, tah nu mayar eueuh. Ah eta ikhlas. Setuju ya? Ah teangan ibu tong pati ngahormat teuing polisi, tong pati ngahormat TNI, boga gaji. Hargaan mah hancip. Ya mau gerak tuh, ya ibu-ibu kahancip tengah ledek. Ada hancip miluan upacara, tuh dua. Bacik ibu, aduh tentara Dorakat ti indung gitu. Om sok gitu. TNI dihargaan, sabatas tugasna. Polisi dihargaan, sebatas tugasna. Tapi hancip pak, luar batas tugasna. Gaji leutik pagawean liur. Tak bisa didaya hancip, mana ya asli. Ibarat jelema beunghar nita sabar kanu miskin. Sing sabar, sing kuatkeun bae teu boga nanaon. Ai manehna balik mau Fortuner geus sok. Geus moal balik omongan teh lamun teu dicontohan ku pribadi. Nya sok simpulkeun ku ibu. Tah, jadi budak soleh teh mun anak alus ka indung bapa, mun soleh teh pamajikan alus ka salaki, mun dulur akur jeung dulur. Mun anak alus ka indung bapa, mun murid alus ka guru, mun pamajikan alus ka salaki, mun dulur akur jeung sok silih ajenan. Nah, hamage jeung kudu silih ajenan. Da hirup mah butuh proses. Ieu bangunan. Ieu bangunan teh ngaharewos karena cepil bapa, karena cepil kurang. Eta bangunan bumi atau bangunan naon? Bangunan masjid gitu naon. Ceuk paku teu asa pangpakuna. Ceuk semen teu asa pangsemena. Ceuk kenteng teu asa pangkentengna. Ceuk pondasi teu asa pangpondasina. Jadi masjid lantaran ladang persatuan tina unsur sagala bangunan. Ya. Al jasadul wahid. Kudu seperti hiji awak umat Islam terjatuh ti tajong nu berwel biwir, nu nyaksian panon-panon, anu nyeri hate, anu ngadudut babadotan, leungeun kenca, anu ngagayem huntu, nu ngarasa pait letah, nu diciduhkeun kana leungeun katuhu, dipokokeun bisana cageurna jelema kal jasadul wahid, lamun silih rasakeun kana kasangsaraan masing-masing. Bener. Itu. Keun we urusan perbedaan mah wajar. Ustad ge barareda nyata mamah hayang ngulem ustad teh anu bari curhat tong ngulem abdi ulemna mamah dede da mamah dede mah aya program Indosiar mamah dan curhat dong iya dong geuning ibu sok curhat mah saroge abi mah nyeburutnya teu usaha anyata mamah hayang ngulem ceramah teh anu pinter Quran jeung hadisna tong ngulem kuring sanu ku diulemna Ustad Adi Hidayat di Banten. Mama hayang nu pinter sejarah Gus Muafik. Mama hayang nu tegas Habib Bahar. Mama hayang nu lentong Agim Tigeger Kalo. Saudara yang budiman. Alhamdulillah bisa hadir di Cianjur ya. Bagaimana ibu senang berjumpa Ya ibu senang tapi kurang senang. Nah geus kalolo. Ge malentong. Mama hayang ngulem ceramah teh nu bari nyanyi oma ti Tasik. Da Roma Irama mah dakwah nama ke nada. Toong ku ibu lagu-lagu Roma Irama naon di jerona anu tidak bermuatan dakwah kabeh ge dakwah. Kejeung aya lagu derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hargaan jelema lain karena pangkat, lain karena jabatan, lain kekayaan, tapi hargaan jelema karena ketakwaan. Terus lagu Oma. Tak Roma Irama takdir lagi jadi penyanyi dangdut jeung jadi raja dangdut. Nah, da cek tangan lagi jatuh kita jong wae mah kenada.
Pan ibu mah jatuh teu jong. Aduh, Roma Irama jatuh teu jong. Aduh. Kemeureun katanya. Namun bapak nyetah nyangu, geura nyangu geus burit. Gitu bapak mah teh teman calon petani. Sok tunggu, sio, sio. Lamun Roma Irama tunggu. Sih, da eta manuk lain ingkah kanu nyampeurkeun atuh. Tak Roma Irama geus teu kuring mah tong melak pare. Ning meuli. Kalau mau nanang gerhana jadi kenek alu. Tegeug suarana. Bandung, Bandung, Bandung. Cianjur, dua deui ce. Mau aja jadi kenek teh, Pak. Teu kabayang lamun Roma Irama jadi kenek. Aduh. Cianjur. Dua deui ce. Timbah urang dibar kieu heureuy ngadon Al-Fatihah gitu. Mata setiap orang teh geus boga karakter masing-masing. Bapak polisi karakterna heuras, keras, woweg, daweg. Nah, ewak penjahat. Angkat tangan, sieun penjahat. Coba lawan polisi, angkat tangan. Geus dierok eta mah. TNI, woweg, daweg, gede sora. Nah, tugas ngajaga keamanan negara. Boga aturan karena Sabta Marga. Polisi boga aturan disebut catur prasetya. Mata katempo disiplina, Pak. TNI mata tugas lagi ngerek bendera. Komando, sang merah putih. Ormo, bro. TNI coba kulebe. Mata lamun jadi ustad, jadi kiai, entong hayang gigituan. Engke bagian ngadoa. Kan lamun TNI ngadoa kacau. Ya Allah, dikepret ku malaikata. Polisi bagianana nyiapkeun deuk upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap dilaksanakan. Kitu pan polisi mah. Jawab ku kades, laksanakan. Katempo wibawa negara. Teu kabayang nyalemun ku ustad. Lapor Pak Kades. Naon maksud kuring? Jelema gara cicing dina tugas masing-masing lamun hirup hayang maju. Pak Kades tuluikeun jadi kades, ustad tuluikeun jadi ustad, ulah pabaliut, ustad hayang jadi kades, kades hayang jadi ustad, hancur. Tapi Pak Kades, pemerintah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden butuh doa ti saha? Ti ustad, mana bukti? Eta geuning keur hayang nyalon, ustad doakeun nya. Tah, lamun Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur jeung Presiden geus didoakeun ku ustad, tah wayahna pemerintah teh ka ustad teh aya meureun. Aduh, lain ustad teh dipake alat politik teh. Ayo minta doa ka ustad, geus jadi ustad di jauhan, asa weureu hirupna teh. Pan rata-rata nu dipinta doa mah saha Pak? Ustadnya. Matak Pak Kades geus jadi, Pak Camat geus aya, polisi geus sumping. Ade ka ustad aya meureun. Matak cing talamun neng boga salaki, talung ka ustad. Ka ustad mah lentong umi tos nyangu, teu acan abi, wios urang puasa we, matak begung. Talamun ka polisi mah, wah bahaya. Geura nyangu nya teu acan, prit ditilang geura. Ngomong ka TNI mah, geura nyangu, siap 86, kudu mah siap. Tah matak nu ngeunah mah ustad, geura nyangu, teu acan, wios urang puasa we. Jadi kekeh di alam dunia mah nomor hiji teh saha? Kiai. Saha nu nomor hiji di alam dunia? Ajengan, ustad. Kabeh oge butuh doa ti ngan sebalikna nu didoakeun aya meureun. Anak alus ka indung bapa, guru alus ka murid, pamajikan alus ka salaki, dulur akur jeung itulah pribadi anu saleh. Lamun jalma geus mampu sarupa kitu, hampura Pak. Alam senang dibukakeun, alam sawarga dibukakeun, alam piomongeun bakal ditutupkeun, hirup bakal aman tentrem. Ibu miwah bapak sadaya, kuring nana ergerhana, sakitu nu kapihatur, bobo sapanon sareng sapakan, mugi agung cukup lumur jemar si hampurana. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda. Luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.